Babul hal. Ibab arek mancarakeun pertarakeun hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para hadirin anu kusim beribadah si hormat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yana urang sadaya parantos tiasa kumpuriung sakumaha biasa dina ilmu balan mulyana eta bari nambahan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nambahan ilmu urang sadaya amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, simpen dina bade nerangkeun masalah hal. Ya, nerangkeun masalah hal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul hal. Ibab arek mancarakeun pertarakeun hal. Para hadirin rahimakumullah. Tah ari hal teh nyaeta isim. Ari hal teh nyaeta isim anu wajib nasab jeung ngajelaskeun kana perkara nu samar dina masalah tingkah. Samar dina masalah tingkah eta dijelaskeun ku hal. Jadi lamun cara ayeuna encan jelasnya untuk di halan eta kurang bagus lapad oge, maka penting kumaha halnya lamun hayang leuwih jelas. Maka di dieu bahwa hal teh nyaeta memperjelas tingkah. Hal eta memperjelas tingkah. Al hal wal ismul mansub al mufassir liman bahama minal hayati, bahwa hal teh nyaeta ngajelaskeun kana tingkah anu samar jeung hal eta wajib kudu dibacana nasab karena kaasupan isim anu wajib nasab. Contohna seperti jaa zaidun rokiban. Jaa zaidun rokiban, tah eta si lapad rokiban barisna kudu nasab karena jadi hal. Karena hal eta wajib kudu nasab. Si zaidun mah barisna kudu apa? Jadi fa'il tina lapad jaa. Ari jaa barisna kudu maf'ul fathah lantaran fi'il madi tah kitu tah. Terus dina masalah hal ya urang kudu nyaho. Nyeun hal teh ulah samarangan. Ulah nepikeun ka ayeuna lapad nu saja jadikeun hal. Ulah ai hal teh nyaeta kudu dijieunna tina isim nakira. Lamun urang arek nyieun hal, si hal eta kudu dijieun tina isim nakira. Terus sohibul halna nyaeta sami hal anu kumaha dieukeun anu dijelaskeun ku manehna nyaeta sebenarnya anu ngabogaan halna kumaha nyaeta zaidun tah. Tah si zaidun anu bogaan hal teh, anu bogaan tingkah teh. Kumaha ayeuna silapad zaiduna si eta anu bogaan hal tah. Ari anu ngabogaan hal nama nyaeta kudu tina isim ma'rifat si zaidun. Zaidun ma'rifat ieu. Naon sebabna disebut si zaidun ma'rifat? Karena alamin. Zaidun teh nyaeta isim alam kali dinya. Teu meunang henteu bahwa anu ngabogaan tingkah nyaeta kudu isim ma'rifat. Contoh seperti zaidun, eta zaidun isim ma'rifat. Ya, teu meunang henteu lamun arek si hal eta teh di mana-mana hal eta jelaskeun lapad zaidun teh kudu isim kudu jieun tina isim ma'rifat gitu. Terus deui hal eta teu meunang henteu si hal teh kudu saenggeus ayeuna hal teh kudu saenggeus sampurna kalam. Kudu saenggeus sampurna kalam. Kumaha sampurna kalam? Ari sampurna kalam teh contoh seperti tadi jaa zaidun. Jaa zaidun. Tah jaa zaidun sampurna. Jaa fi'il madi, zaidun fa'il sampurna. Tah tinggal ditambahan ku eta kakara eta bisa dijadikeun hal. Lamun can sampurna aya fa'ilna fi'ilna teu bisa. Tetap kudu sampurna. Tah kitu para hadirin. Tah mudah-mudahan para hadirin rahimakumullah urang sadaya nyaeta sing bisa kana masalah nambahan ilmu terus ilmu nahu. Karena tadi masalah ilmu nahu penting pisan ku urang kudu dialap
supaya orang teh nyata bener dina masalah peribadahan ke Allah, bener ke ulang kana maksudna Allah teh nyata tina pembacaan teh teu ragu deui. Lamun urang maca itu ieu maca Quran moal ragu, maca kitab moal ragu, aksara-aksara gundul mah ragu. Lamun urang geus nyaho kana masalah ilmu nahu tah gitu pada mudah-mudahan sadaya sing ditakdirkeun ku Allah jalma anu paham kana ilmu nahu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.